maripate hartina nyaho jeung wawuh. Ari nyaho eta ngandung isyarat kana akal, tina akal kadituna ngalahirkeun ilmu yakin. Sedengkeun ari wawuh eta ngandung isyarat kana paningali, tina paningali kadituna ngalahirkeun ainu yakin. Tina gumulungna ilmu yakin jeung ainu yakin kadituna ngalahirkeun hakul yakin. Tadi mana ujang geus nepi kana hakul yakin kakara kadituna ujang teh bakal mipanda pamadegan anu ajeg. Nyaeta pamadegan nu teu unggul kalinuan, teu gedag kaanginan, teu leeh kapanasan, teu luntur kahujanan, teu ngejat tina kayakinan. Teu ngejat tina kayakinan najan satunjal beas. Matak sabagian tina kamaripatan teh diantarana nyaeta idroku sifatillahi ta'ala, nyaeta kudu panggih jeung sifat kagungan Gusti Allah dina kenyataan hirup urang sapopoe. Ari sifat kagungan Gusti Allah anu nyata di alam dunya nu bisa disaksini ku urang sadaya make pandangan lahir. Di antarana nyaeta jalariyahna, jamaliyahna, kohriyahna, jeung kamaliyahna. Ari jalariyah nyaeta nu nuduhkeun kana kaagunganana, jamaliyah nu nuduhkeun kana kaendahanana, kohriyah nu nuduhkeun kana kaperkasaanana, sedengkeun ari kamaliyah mah nyaeta nu nuduhkeun kana kasempurnaanana. Sebagian cara supaya idroku sifatillah nyaeta tafakkaru hoki, geura tafakuran jajadian-jajadian Gusti Allah, boh nu maujud di diri anjeun, boh nu maujud di luar diri anjeun. Mun secara parental tinu kagungan mah nu pertama diwahyukeun ka Kanjeng Rasul teh eusina lain nita sahadat, lain nita salat, tapi nita tafakur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tingali bunyi tinimiti dijadikeun nepi ka ayeuna geus sabaraha ribu taun berputar mengelilingi panon-poe. Teu bisa ngalawan, nyakitu deui bulan berputar mengelilingi bumi sarua, teu bisa ngalawan, teu bisa ngalawan ka Gusti Allah. Ayeuna mun urang ningali ka zaman anu kiwari, tingali dina kaayaan urang di zaman ayeuna, pasienna maot, perawatna maot, dokterna maot, nya kitu deui nu pangkatna kiai, nu pangkatna presiden, nu titelna ilmuwan, pejabat konglomerat, pendekar jeung sajabahna, sing horeng kabeh teh maot. Nu dipuja-puja, nu diagung-agungkeun teh, nu disebut kuat, nu disebut mulia, nu disebut berkuasa teh geuningan kabeh ge maot. Kakocapkeun dina jangka waktu sapoe jutaan manusia masing pati itu makaning perlaya, teu bisa ngalawan kana katentuan Gusti Allah. Di mana Gusti Allah geus nangtukeun isdet, titik, teu bisa koma, teu bisa tanda tanya. Tager zaman umaripat ningali kitu teh lain kalah kasieun ka makhlukna, tapi tambah iman ka Gustina. Sabab dina kanyataan anu samodel kitu manehna panggih jeung sifat-sifat kagungan Gusti Allah, diantarana sifat qahriyahna, nyaeta sifat keperkasaan kagungan Gusti Allah anu taya duana, nu taya tandinganana, nu taya bandinganana. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu nyaeta sakabeh makhluk pasti binasa kecuali dat nu kagunganana, nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Eta jama-jama nu maripat nu tauhid nu iman ka Gusti Allah mah moal borangan, moal sieun ku makhluk tara ciut kanu hideung tara ponteng kanu koneng kecuali kanu kagunganana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mun kembali ka diri urang masing-masing sarua urang ge moal bisa ngalawan, moal bisa ngahalangan kana papasten ti Gusti Allah. Contohna harta banda nu dipika memet, nu dieneng-eneng, nu diagul-agul, nalika datang katentuan ti Gusti Allah kudu beak mah beak we, nalika datang katentuan Gusti Allah kudu hancur mah hancur we. Kumaha we carana mah moal kabaca ku pikiran urang anu terbatas, moal bisa diprediksi. Nyaho-nyaho aya nu maling, nyaho-nyaho palit ku banjir, nyaho-nyaho hancur ku gempa bumi jeung sajabana. Tanu geus maripat ka Gusti Allah mah di mana terjadi gadirina perkara-perkara nu samodel kitu di antara ciri khasna teh masih keneh bisa seuri, tara nyuncerikan dunya, tara nyalahkeun batur. Sabab manehna mah ajeg dina kasadaran tauhid ka Gusti Allah ghairihi wa syarihi minallah. Kadituna la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak asup nu aya dina wujud orang masing-masing, pan orang teu bisa ngalawan kana kahayahna Gusti Allah anu tumurap ka diri orang. Saperti huntu nu tadina utuh nungtutan caroplok, buuk nu tadina hideung nungtutan barodas, kulit nu tadina cangker nungtutan keriput. Nya kitu deui nu sejena slow but sure, perlahan tapi pasti bergerak menuju kehancuran anak masing-masing, bergerak menuju keruksakan anak masing-masing, tanpa bisa ditahan, tanpa bisa dihalangan, tanpa bisa dilawan. Taku sabab gitu karena zaman-zaman maripat tauhid iman ka Gusti Allah mah dikenyang si ka Gusti Allah geus kudu mudag-mudag kana perkara-perkara nu goib, kana perkara-perkara nu aheng-aheng. Sabab manehna unggah detik geus patepung laung jeung sifat kagungan anjeunna nu maha dina kaagunganana, maha dina kaendahanana, maha dina kaperkasaanana jeung maha dina kasampurnaanana. Artina dina setiap kenyataan hirup manehna nyaksi teu aya nu kagungan pitulung, teu aya nu kagungan penghalang, jeung teu aya nu kagungan kersa, nu kagungan kawasa anu sajati angin Gusti Allah. Namun ujang geus hirup dina kenyataan kasadaran anu saperti kitu kakara bakal biji buahna dina marifat. Samroto marifati salah supisolin al-haya'u minallah wa hububillah wa unsubillah. Ari buahna marifat nyaeta tilu tingkah. Ari tilu tingkah nu mangrupakeun buahna tina marifat nyaeta kahiji al-haya'u minallah, tara migawe maksiat sabab era ka Gusti Allah. Mun dianalogikeun ku syariat mah misalna ujang teh merantau ka kota, indi ti kampungna teh ujang teh teu mawa nanaon, mawa duit ge ngan cukup keur saongkosna wungkul. Ka kotana teh rek ngajub-jub ka babaturan salembur, lain batur deui ieu mah geus jadi sobat. Tadi kota teh ku sobat ujang teh seolah-olah ditanggung ti mimiti tempat sarena, daharna, ududna, ngopina jeung kabutuhan nu sejena.
ditanggung lagi lain sapoe 2 poe aya kana 2 tahunna nepi ka ujang menang pagawean anu matuh nepi ka ujang bisa hirup mandiri di kota. Tak sobat ujang nu kitu mapan ujang teh muji nage teu eun-eunan jeung tuani yang sedekah ka eta jama sabab inget kana jasana. Tanu maripat kaloge lir ibarat kitu moal daekeun migawe kadorakaan ka Gusti Allah sabab inget kana nikmat karunia Gusti Allah nu geus teu kaitun jeung teu eureun-eureun. Contohna unggah poe make cai kagungan Gusti Allah, unggah poe make oksigen eta oksigen kagungan Gusti Allah, unggah poe make seuneu eta seuneu kagungan Gusti Allah, unggah poe hirup di luhur bumi aya bumi kagungan Gusti Allah, unggah poe make ceuli jeung dengena eta ceuli jeung dengena kagungan Gusti Allah, unggah poe make panon jeung awasna eta panon jeung awasna kagungan Gusti Allah, unggah poe make irung jeung angseuna make bibir jeung ucapna make leungeun jeung gerakna make suku jeung lengkahna tanpa kudu mayar. Artina mun budak kana jasa mah eueuh deui nu paling berjasa dina kahirupan setiap manusia lintang di Gusti Allah. Tingali cai nalika dikelola ku PDAM mah kudu mayar, nalika dikelola ku Danon mah kudu mayar sabotol 6.000. Nya kitu deui oksigen nalika dikelola ku rumah sakit mah kudu mayar ge lain 1.000 2.000 mahal ku jama leutik mah teu kabayar. Tapi coba pikiran ku urang Gusti Allah mah teu nepi ka kitu pan ka urang. Mimiti orang hirup nepi ka ayeuna teu eureun-eureun maparinkeun ka diri urang ku pirang-pirang kanikmatan weutuh deui. Mun urang teu era migawe kadorakaan ka Gusti Allah eta ngandung harti urang ti can makrifat ka Gusti Allah. Nu teu makrifat ka Gusti Allah mah teu boga ka era. Hirup di luhur bumi kagungan Allah, dahar tina rizki kagungan Allah, minum tina cai kagungan Allah, make oksigen kagungan Allah, make seuneu kagungan Allah, ngadenge make denge kagungan Allah, ningali make awas kagungan Allah, ngangseuk make angseuk kagungan Allah, ngomong make ucap kagungan Allah, mikir make akal kagungan Allah, digawe make gerak kagungan Allah. Tapi unggah poe doraka ka Gusti Allah. Astagfirullah. Nu kadua wa hubbu fillah buangna tina marifat nya eta mika cinta kana migawe perkara-perkara nu dipikaredo ku Gusti Allah. Jadi udah gantina tekad ucap lampahna jama-jama nu marifat ka Gusti Allah mah lain karidoan makhluk tapi karidoan dat nu kagungan sadaya makhluk. Hartina geus teu kapangaruhan ku makhluk, bade muji mangga, bade ngahina mangga, bade komentar positif silahkan, bade komentar negatif silahkan, bade ngomongkeun pitukangeun silahkan, teu sawios-wios. Ibarat kata pepatah mah anjing menggonggong kapila berlalu. Anda suka atau tidak, saya tidak akan berhenti berbuat baik, saya tidak akan berhenti menyebarkan rahmat Allah sebagai tanda ketaatan Gusti Allah. Dawuhan Sayyidina Umar bin Khattab, Gusti Allah teu ngarusiahkeun genep perkara dina genep perkara. Salah sahijina nyaeta Gusti Allah ngarusiahkeun karidoanana dina sajeroning kataatan.
hartina zaman maripat mah mualeso tina kataatan ka Gusti Allah, hirupna bergerak tina kataatan kana kataatan sabab manehna nyaho dina kataatan teh aya rusiah anu kacida gedena nu dibutuhkeun ku sakabeh manusia mun hayang bagja nyaeta karidoan Gusti Allah. Mata zaman maripat mah kana kataatan sekecil apapun taranya pelekeun, reka nu katingalina leutik, reka nu katingalina gede sarua takdimna. Artina istiqomah dina migawe amal soleh, migawena kalawan dibarengan ku hate anu bungah. Jadi bungah bisa migawe kahadean tanpa peduli terhadap omongan batur, rek dipuji, rek dihina, rek disanjung, rek dicela, manehna tetep bunga da sabab lain kadinya tujuanana. Asal Gusti Allah ridho dipuji teu masalah, asal Gusti Allah ridho rek dihina teu masalah, asal Gusti Allah ridho rek sangsara teu masalah, asal Gusti Allah ridho rek beunghar teu nanaon. Nukatilu wal unsu billah nyaeta ngarasa nyaman, ngarasa enjoy diatur ku aturan hukum Allah jeung ridho kana kadar ti Gusti Allah. Muncul istilah orang Jawa mah nrimo ing pandum, tumarima kalawan sukarela, kalawan nyantai, kalawan slow, kalawan woles, kalawan enjoy kana sadaya perkara anu tumiba ka dirina. Dina urusan naon wae nu dipakena nyaeta aturan Gusti Allah, manehna geus meunang kanikmatan, geus meunang kalejatan, geus meunang ka enjoyan, geus meunang ka asikan tina migawe aturan-aturan Gusti Allah, sahingga teu kabita kana aturan setan jeung teu kabita kana aturan hawa nafsu. Contoh misalnya cek aturan setan jeung hawa nafsu mah nu haram teh nikmat, nu haram teh ajib, nu haram teh menyenangkan, nu haram teh asyik. Tapi da moal beunang dibebenjokeun ka nu haram, kala kumaha ge sabab manehna geus meunang kaasikan ti nu halal, geus moal neangan kanikmatan tinu salian tinu halal, sabab kunu halal oge kanu sawujudna sederhana, geus bunga, geus enjoy, geus nikmat, geus nyaman. Nya kitu deui dina urusan nikmat jeung bala, sabab manehna geus asikna lain jeung nikmatna, lain jeung balana, tapi jeung Gusti Allahna. Sabab gitu rek nu datangna nikmat, rek nu datangna bala sarua enjoyna, sabab nu tajari dina kasadaran manehna mah lain nikmatna, lain balana, tapi Gusti Allahna. Tamun ujang geus hirup dina kasadaran model kitu, mengucapkeun alhamdulillah ala kulli hal teh pantas yang loyog jeung kanyataanana. Beda jeung nu munafik mah dihareupeun batur mah ngomong ka batur mah siga alhamdulillah ala kulli hal, tapi hatena mah pasiksa. Tapi di tukang batur mah mewek, tapi di tukang batur mah umargum jeung ngarasula. Sedangkan hari nu maripat mah asli keur gering alhamdulillah ku geringna, keur sehat alhamdulillah ku sehatna, keur rugi alhamdulillah ku rugina, keur untung alhamdulillah ku untungna. Hartina rek keur kumaha wae tara pegat tina muji ka Gusti Allah, sabab geus nyaman mangeran ka Gusti Allah. Komo dina urusan ibadah bakti mah saking ku asikna, saking ku enjoyna, nepi ka poho kana ruang jeung waktu, seolah-olah manehna tercabut tina ruang jeung waktu. Nu
geus nepi kana ladzata munajatan ma misalna saperti Sayyid Zainal Abidin niatna mah salat derek 2 rakaat tungkul tapi geus beres 2 rakaat inget deui kana nikmat Allah ditambahan deui sebagai tanda syukur beki ditambahan beki inget kana nikmat Allah tambahan deui beki lila beki karasa nikmat ditambahan deui nepi ka teu karasa nyaho-nyaho 1000 rakaat tajaman geus nepi kana buana marifat teh muncul bahasa Al-Qur'an mah disebut abror innal abroro lafi naim saestuna ari jaman nu bakti ka Gusti Allah mah maranehna aya dina kanikmatan di dunia kene geus bisa ngarasakeun nikmatna hirup nikmatna mangeran ka Gusti Allah komo engke di akhirat nikmatna leuwih lila jeung nikmatna leuwih gede